Dak ngaliwat ya bari ngusep. Nya dak. Uang ngaliwat sabari ngusep, moal teu mantap. Mana sep mawa kastrol di imah boga meureun? Buhun da gaduh di bumi teh tapi sok dianggo para hayam kumaha mah kumaha we nya. Bae we. Angke gampang di kumah tinggal diculan. Ya tungguan atuh, siap nyana keula kastrol ka bumi. Mun sokon mangga. Kelak ari urang mau naon dak? Geus we Mane Ijal jeung urang mawa bea sakobok ti imah. Oke. Bener ul mane urang tadi ngomong gitu mane ngartina Nya atuh saha heula. Tah, ieu meureun kastrol cek si Astor teh tadi teh nya. Lumayan orang bawa we, teh ieu nu aya. Keke, naonan maneh mau nu kieu? Paragi para bahayam nu kieu mah. Kan tadi kita mawa kastrolnya iyo, sep mawa kastrol, nya salah naon. Sep, anu dimaksud kastrol teh anu buleud aya jingjingan lain kalakah mawa wadah para bahayam. Nya pantes we ku inong maneh sok dipake wadah para payam ge. Dan nu kieu mah lain kastrol. Nya da teu terang atuh sugan teh kastrol teh nu kieu, da teu aya deui sep muga ge nu kieu. Usep. Matakna terang mana bebentukanna kastrol jeung mana anu bebentukanna wadah para bahayam. Keun we lah. Kastrol mah saya di imah urang. Lese marana mah ayeuna mah teu lah kaciulan. Urang jeung si Ucup are ka imah si Paar. Siapkeun we alat perang. Oke, siap laksanakan. Sip. Aduh, parahna tadi si Usep. Kalau mau wadah para bahayam, Pugu ge urang sugan teh. Nu dimaksud wadah para bahayam teh nya kastrol bisa dikumbahkan di ciulan efeknya bener wadah para bahayam. Aduh, parah. pugu urang ge teu nyangka teh. Kok teu apaleun mana para bahayam jeung mana kastrol. Ya punggeus lah aya nama urang ka imah si Par barudak disin lila nungguan aruran. Yuk urang ka imah si Par enak. Ayo tuh. Assalamualaikum. Paar. Halo, bang beren wa. Bang tiangan we ka siap. Akiulan. Ya Pak, barudak nungguan. Ya, Pak. Neneng, ningalian Paar teu? Duka udah tadi mah nyariosna teh bade ka Ciulan, tapi duka bade naon? Emang ciulanna ciulan mana? Nyariosna mah Ciulan salima kotak. Hah? Salima kotak. Ciulanna 5 kotak-kotak. Sawah landeu meureun, anu kotak-kotak motor. Naon jadi kana sawah landeu maneh mah? Ari Aan maksud abi teh Ciulan salima kotak, nami tempat sanes sawah lande jeung Ciulan kotak-kotak deui. Oh, tempat anu sok dicaritekeun ku si Paar meureun tor. Oh nya beureunan, hayu OTW. Hayu. Kerak. Mun bisa mah ajakan adi maneh. Emang si Mangul bogaan adinya? Nya, sing bener mah teh Sep, boga adinya. Tinyaun maneh. Si Maul bogaan adinya ul ya. Ya boga tuh. Ananya karena beda bapak. Beda bapak kumaha? Kembar tere lain. Nya kamar tere teh eta. Lah tuh nya urangna adi urang lah. Ya atuh hati-hati kadek di jalanna. Yuk. Bik, kadeu Bik. Bik.
Enak lah tuh gua karena warnaan buke. Alah, kunaon eta buk maneh? Koneng kitu jiga takokak baseuh. Nya keren atuh daripada nya banget hideng, nya buk hideng kalah luki poek we rarai teh. Tapi dah heueuh ketang. Sok bener maneh mah. Anger ganteng kene urang, masing poek ge gampang bisa dilampuan. Emang lampuran sabarawat Alah, sawat ge caang, ganteng menawan dan terpesona bagi para cewek yang di sana. Asem. Pik, kemana mana teh? Naon dia tuh Rek ngilu moal kaciulan ngusup, bari jeung ngaliwat jeung barudak. Ayo, tapi sini ledekan. Moal we ya pe. Guat lah bisi barudak bisi nungguan. Ayo atuh. Kelak Pik. Naon Tingali gerak jeruk asa bade seger di mam lagi. Lah sok kitu awon. Oh nya katanya dari jaban lagi nu baturnya. Daripada ngalajur ke mending kana ngabi ti tadi lempang capek. Ayo atuh. Atuh kan. Ampang geningan. Kelak urang ngobrol heula kelak. Naon atuh Ye dek daripada engke diledek ku barudak mending ke balik ieu urang hideungan deui buuk da ngewa atuh nya goreng kikituan teh da jiga benhur Belanda hurik un euy ti dieu engke ku abi di hideungan. tah gitu baru adik kesayangan Arek di hideungan asal di akod deui. Maneh ayo got atuh Cici ngalayu di ditu. Ayo. Aduh, rek make panaon yang usut deh. Urang ajaran make parab cinta sugano bogoheun laukna. Jadi babari kemenangna. Datu moal ge aya parab cinta nu aya ge parab cacing atawa make daun sampeu ge jadi. Tapi kita nggak usah mesin ku cacing. Tapi kela kan jejer lagi di si Ucup. Anta besi si Ucup nu nguseup nama. Oh nya tuh. Geus we ayeuna mah. Nuhun si Maul kan tadi si Maul ngomongna rek mau adina. Ayo. capek atuh ayo we di aku Geuning barudak. tuh ginian ayolah gitu. Tuh geuning si Maul. Alah geuning jal. Itu meureun. Adi si Maul teh. Oh heueuh nya. Lanceuk nage eleh ku adina. Adina mah jiga bule. Boleh moyan meureun. Repeh bisi kedengingan maneh teh. Saha ngaran adi maneh teh Opik ya Nah, ari ngaran opik ari membentukan jika bule moyan kalepasan. Tuh kan diledekan ku barudak. nya terimakeun we atuh da banget maneh mah piledekeun Opik. Ari barudak nu duaan ka mana nya nyampur si paran ka kieu. Lah kege pasti aya ieu. Ayo ayeuna mah urang ngalah suluh sabari nungan kastrol. Ayo atuh. Lagona tuh Geus. Hapunten. Suratna nameku Ani dibales. Sate ajana hatur nuhun pisan. Aa parantos kagum ka Ani. Ningar rarai Ani anu begitu cantik bagaikan Luna Maya. Hapunten.
Sanes Ani nolak. Emang Aa teh si ganteng, tapi kagantenganana saukur tiasa ditingali ti pengker. Pas Aa malik, aku tidak bisa berkata apa-apa. Cuma bisa molohok ke para rugu. Ternyata rarai Aa teh gorpat. Aa terang gorpat teh naon? Goreng patut nyadar diri wala. Aa tepantes menangkan Ani. Maknya we seorang kembang desa menangkan kembang bangkai sih. Nyadar diri wala. Aa tepantes menangkan Ani. Kadi tempo si baru tuh tempo aja. Jika nunggal lauk itu tinggal coba ngalungkan kertas. Jigo. Ngerti. Sabar guys. Cicing lah cicing. Samperkeun we. Tapi lawan. Kamana di teteangan? Teteangan tadi. Ih, mana yang ngarewas wae ih juga jurig. Kunaon sih kan keur galau kitu ar? Nya. Eta rarai mun ikut ciut gitu. Jika umur-umur. Ganeng lah. Ulah sok nyeroskeun rarai gira, hareup nabi mah. Sok sia jujur. Kunaon? Jabat tadi katingali nama siga nu keur ngalungkeun surat. Jaba bari esmosmis deui. Nah, mana mah esmosmis. Emosi merentor. Eta meureuna. Yo. Tadi teh isuk-isuk urang teh narima surat ti nu dipikar sepuh urang, tapi isi suratna mah tak nyeri hateun. Ya, urang ek teh emosi kumaha coba. Urang teh resep, tapi pas urang ngirim surat balesana bieu mantak nyeri hateun. Ya, Ba, mamawa banget segala gerak. Duh. Kunaon coba di dunia teh dina kahirupan kudu aya nu ngaranna hate jeung perasaan. Lamun cinta masih kene mandang banget mah. Dipikir-pikir mah keur kieu mah da mending kene ulin jeung barudak rame-rame meureun. Heeh, bener. Mending ge ulin, pikiran tenang, hati pun senang, perut pun kenyang. Nah, jadi karena perut kenyang, cup. Lah anu penting mah happy aja lah. Happy aja lah, nyanyi selalala, cuek aja lah. Yo ar, cek indung orang, cek bapak orang nu geus pernah bobogohan alias cinta-cintaan. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Lagu Roma Irama eta motor. Kancek papatah eta ge, cup. Emang sangarana ar? Ani. Hah? Ani. Ini berbahagia di atas penderitaan orang teh, ha? Geus sugene. Si Paar baeud. Sabar ka mana si Para? Kan itu sabarkeun ya. Sabar kan? Ar we. Tungguan we. baeud. Ar. Atuh tungguan. Tungguan atuan. Yo, ar. Ulah sok kamikiran cinta. Yo, jodoh mah hanya Tuhan lah yang tahu. Heeh, bener tuh, Kan, dangukeun. aya nama ulah kamikiran cinta. Mending ge
Urang tuh barudak terus nungguan urang ngaliwat urang nguseup orang seuri atuh Seri atuh. Jangan kau paksa kita Serina. kayak bisa jika ubur-ubur deh Heeh. Ayo mending ge antar urang di bawah jejer Di mana? di saung. Yuk, ayo. Tapi ya sasar kumaha? ya apa tuh ya kaburu sore Bareng ya, bareng. Coba. kunaon atuh kunaon atuh sakalaru pake didupak we Wah, mending ngusuk. ayo si Arul ke mana? Ganti baju meureun. Ah, urang kayak ganti baju lah. Ya, Bah. Sereh. Arek naon Jal? Cek miluan ganti baju. Heeh, yap di dieu. Yap Jal, barudak nungguan. Ayo siap, ayo. Woi, geus jangan nyiapkeun alat perang. Enggeus satu ditutungan di tadi lalila. Ampura tuh euy. Urang kunaon matak lila. Nyangan si Paar, pek tadi ciulan. Duh musingkeun we si Paar. Emang si Paar kernaon di ciulan? Cari tanah malah galau biasa. Wah, paling gara-gara cinta eta mah sudah biasa. Jika judul lagu wae sudah biasanya. Heeh, bener maneh Rul. Wah, kasrol teh eung di mate di teteangan kumaha we? Kalem kasrol mah geus aya tong risau. Heeh. Atuh urang rek useup jeung barudaknya, tungguan di dieu. Ayo. Wewe, hiji ge, nu penting gede. Dia lah, orang naik sorangan lah. Bisa yang usupna orang. Sok atuh, nah. Sing meunang we lah. Oh, nya urang nu menang tapi kayak. Ayo, Mun, yuk, ya, yuk jujurna. Ya Allah, sing kenging laukna. Keun we bios jair betok ge. Amin. Teh nyorang euy. Nyorang Sok euy. betot. Betot. 1 hiji ketang hiji 2 3 ah keresek Ah, Anda kurang beruntung. lah Tah, nurang bagian nyorang ya, nu saya bagian nyorang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya Allah. itu kaburu lepas Weh, menang weh. oh no atuh dah kalah ka qul huwallahu ahad Allahu samad jadi teu meunang aing Mela sugan si Paar meunang aing malah yap ah Yang menang kan si Par ya. si Paar sugane meunang Yang sugan yang menang ya. Menang tiga mah aduh barudak duaan kurang mah sorangan menang ya. Penting mah hiji ge gede cik si mau loge lah. Tah, geus nyorang euy mah pasti menang. Pastilah ya mah. Alhamdulillah cik orangnya menang. Nu duaan mah goreng milik. Nu galau menang tor tinggal. Gagabahnya menang atuh ya tinggal gede kieu ya par orang barudak sugan geus narungwan asa kliwut paling ge lah. ayo Ayo tuh. waas teu Mantap. Heuy dak euy, mantap euy. Weh, hebat. Hebat. Balem.
Tadi ngeunah eta mah euy. Deui euy. Mantap. Wah. Astagfirullahaladzim, abi teh rewasa teh. Hampir jantung abi copot. Atuh kunaon ngalamun wae. Abi teh bingung teh. Bingung kunaon atuh? Papa teh nyatakeun cinta lewat surat ka abi. Kan ku abi dibalas apa adanya teh. Kamana atuh cinta? Ya saran ari kitu teh mah mending kene sasahabatan daripada bobogohan mari sasahabatan mah geus tangtu bakal pilih laeun, ari bobogohan mah can tangtu pilih laeun. Oh mohon atuh teh. Mohon sok atunya, engke kada wengi ngaraos. Oke siap. Assalamualaikum, bentar. Waalaikumsalam. Neng pergi naon? Pada masa samara bu. Aya neng samara mah. Aya oge os karton. Tadi sareng teh gelas. Oh mohon atuh bu, manawi teh aya. Teu aya neng. Cobi atuh neng ka pasar. Oh mohon atuh bu, hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Neneng. Waalaikumsalam. Ani. Kumaha aya naon? Entah hoyong ameng we. Sok ka mana wae geuning ayeuna? Biasa we di bumi menesan mah beberes. Mending ameng we yap seperti biasa jeung barudak. Ieu. Mal isinya? Mual atuh da tadi ge aya Astor sareng Aucuk milarian apaan? Memang kemana gitu apaan? Nyarios nama Kaci Ulan. Mohon atuh. Ketang bare ameng nawe kagok sakedap deui oge adan magrib. Mohon katanya. Ayo tuh ngos. Hayu atuh. Bare kabumi layan nyenak mau kena sakedap sareng Al-Qur'annya. Mohon atuh mangga. Sampai bertemu di perjalanan. Siga Ani ya bareng. Neng. Ani, siga teh Lia. Mana? Oh, mohon. Teh, sama bareng. Mohon hayu. Ar, masih kene galau? Nya galau kunaon atuh Ar sebenarnya teh maneh teh? Biasa, Ani. Paingan atuh. Jampe orang berangkat ngaji nama lah si kaburu Pak Ustad. Mual telat deh gitu. Kela ari si Maul, si Ucup, si Opik kamarana. Nyapu gue ke mananya anu tiluan eta? Meureun si Ucup mah keur ngajagan ini nanu keur teu damang. Ari si Opik jeung si Maul ka mananya? Duga tuh Opik sareng Maul. Geus lah hayu orang berangkat enak mengaji. Bisa nyarekan Pak Ustad. Kela. Kela naon deui atuh Ari? Itu tuh. Itu naon? Urang mah rek diheula we nya. Si kaburu nyarekan.
Ani. Yuk. Tasan tuh antasan. Ari naon ieu teh? Balikan. Kenapa kurang tarik, Pak? Tarik kan, masuk ke tarik gue, Pak. Biasaan. Itu tuh. Itu tuh. Tinggal gerak jeruk kan. Asa bade enak, bade enak seger. Heeh, bener Ar. Mending ge ulin. Hati pun senang, Is, pikiran tenang. tiba- PH non. 2, 3.